Lamun Hasan Basori nyaritakeun perjalanan hirup tapi indah. Hasan Basori perjalanan hirup teh Gusti Allah indah jasa tentrem jasa, tapi keindahan jeung katentreman teh horenganan engke bakal mawa kacilakaan. Gusti keindahan jeung katentreman dunia cek Hasan Basori, keindahan jeung katentreman dunia nu bakal mawa kacilakaan naon hartina Gusti, sapira di dunia teh moal lila Gusti bere abdi pandangan terhadap aslina terhadap dunia Gusti cek Hasan Basori. Terus saya ibadah ka Gusti Allah ngadoana seperti eta, ya Allah ya Rabbi hirup teh tentrem jeung tenang, neule dunia teh indah, neule dunia teh amis, sakumaha cek Kangjeng Nabi adunya mah huluun khudrun. Dunia mah amis tul hejo. Ku ayeuna sakitu abdi teh ningali dunia teh indah Gusti, tetapi ternyata horenganan bakal mawa kacilakaan. Bere pandangan abdi terhadap aslina dunia Gusti, ya Allah. Nah, mulai Ki Hasan Basori zuhud, lalaunan dibere teu hayang kana dunia. Ya Allah, begitu pas dibere ilmu hakikat ku Gusti Allah, ningali dunia gila sakumaha gilana urang neuleuh kocomberan. Nyana ngomong deui, ya Allah ya Rabbi, horenganan kagilaan abdi terhadap dunia ieu lah nu bakal mawa kabahagiaan jaga di akhirat. Gusti ulah dicabut pandangan abdi terhadap kagilaan terhadap dunia. Gusti tambahkeun Gusti pandangan mata hati abdi kagilaanana kaijidana terhadap dunia, sebab kagilaan kaijidan terhadap dunia horenganan anu bakal mawa kebahagiaan jaga di akhirat. Masya Allah, maot keur mijinak teu hayang jasa kana dunia. Eta bahasa Hasan Basori. Bahasa Tuan Si Abdul Qadir malain Gusti, sabada abdi dibere ku Gusti hakikatna dunia dibere nempo mata batin abdi. Ya Allah ya Rabbi horenganan sakumaha nu dicaritakeun ku Gusti, sakumaha nu dicaritakeun ku Rasul Gusti percis abdi ningali dunia kos nini bengking. Tuan saya mah kos dibere nya neuleuh dunia teh kos nini jorek biasa teu hayang sabasakali. Mantak cek Tuan Abdul Qadir sahaja lemah nu cicing di dunia haju rindu karena dunia eta mah 100% di akhirat tak bakal cilaka. Ya Allah sekali deui dengkeun ku celis ya, lamun aya jelema cicing di dunia haju kejar-kejaran dunia, ngejar dunia, rindu terhadap dunia, eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna. Kadangnya ku celis ya atuh kadangnya ja aing ngomong eta bahasa Tuan Abdul Qadir. Geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta kana dunia, cinta kana akhirat pindahkeun ka cinta urang. Padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat. Masya Allah. Namun urang ku ari cicing di dunia cinta kana dunia, di akhirat bakal cilaka. Cirina jelema nu cicing di dunia haji cinta kana dunia kumaha? Cirina isuk-isuk geus nyekelan kan kulator. Isuk-isuk geus HP, tas salat lain istighfar HP, mawa susur mah teu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih. Aya kabeh kan? Aya kabeh. Urang deuk salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae, tapi ketika ieu naon gara-garana HP teu kabawa, oh walah wahuluh. Masyaallah, aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeuh obor hirup. Ciri jelema merindukan dunia. Ya Karim, ya Karim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, datang ke mana coba diri orang mencintai jeung merindui dunia sehingga nu cek Tuan Abdul Qadir jelema cicing di dunia, mengejar dunia jeung cinta dunia, jaga di akhirat bakal cilaka. Leuwih bahaya deui mah leuwih jero deui mah ucapan Imam Ghazali. Jelema anu di dunia hirup di dunia masih kena mencintai dunia geus tah mah siap jasa kudu ka neraka. Hiji
ketika jelema hirup di dunia kuari mencintai akhirat lantaran aya sorga eta ge antara neraka jeung sorga. Imam Ghazali mah parah jasa ieu mah. Parah jasa. Anu salamet kumaha atuh? Nu salamet mah jelema hirup di dunia ulah resep kana dunia, ulah resep ka akhirat. Sorga aya bidadarina jeung kanikmatan ulah pake ka resep ta sapira makhluk. Hiji bae dipake ka resep teh duniana. Allah karak beres. Dicaritakeun unggal minggu ge tetep bae. Nu jadi hayalan teh dunia keneh, dunia keneh. Karak ke beres gaji ulah cinta dunia. Aju minta doana cenah kiai kula supaya bisnis kula selesai. Tangkorak sia beneran. Karak ke beres dari takdir ulah cinta dunia. Aju kiai da kumaha tuh? Ngadoakeun bae. Nya ge kadang-kadang perpuluhna. Kiai goblok. Kiai goblok masih dia perpuluh keneh bae. Wayah ngadoakeun bae jalain duniana nu jore mah wala tansa nasibaka minad dunya. Cinta terhadap dunia. Nah, urang sebagai khalifah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dijadikeun khalifah teh titah ngurusan dunia tuh pertanian urusan, tuh gunung urusan, tuh perekonomian urusan, tah negara urusan. Tapi ulah mencintai urusan. Henteu pernah Kangjeng Nabi kadatangan jelema nu tani titah eureun tanina, malah survei Kangjeng Nabi ka petani-petani sing bener tanina. Penting awas ulah cinta terhadap dunia. Allah. Kangjeng Nabi ka pasar, Kangjeng Nabi nyaritakeun sing hade dagangna, lain eureun dagangna sok pajukeun, jang ngabangun, sok jang syiar moal bisa perang tanpa aya perekonomian. Sok nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan dagang titah eureun ibadah bae ka Gusti Allah henteu. Nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan petani titah eureun henteu. Nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi tina nagara terus. Tetapi kade ulah mencintai dunia, urus dunia. Ketika perang modalan tah perang, ketika ngabangun syiar modalan tah eta tah titah kos kitu tah. Lain berarti haji urang cul eagle lepas dog salah tentu kita ngomongnya. Si penting naho tah eta kos karan itu. Jadi urang urusan khalifah urang sok urusan urang dagang sanggeus dagang untung masyaallah ya duit ya alhamdulillahirabbil alamin sanukeun ngabangun masjidnya. Oh itu tuh awas ya salila di aing aya keramik bagian aing, kenteng bagian aing, semen bagian aing, pasir bagian aing. Tah anu ngabiayaan tukang bas geus bagian aing. Ai kami mana? Geus ulah sia mah milu bae jeung aing ke. Di aing loba keneh duit. Tah eta kos kitu kan mantep, ngadengena ngeunah hengge ngadengena. Buktina jauh. Mana? Kita keramik bae hese. Oh keramik bagian mana aja? Hayu ukur bae geus ukur. Ukur, aya sabaraha? Ieu teh mangaji teh. Ha geus, besi aya nu rek nyumbang teu lah ka aing bandari. Nah, geus aya cenah ieu aya setengahna mengaji jakabehna ieu kan aya 1000 meter. Ieu geus aya kabeli 600. 400 meter deui. Manya nu 600 kabeli 400 kabeli. Bararodo sia mah. Neraka jahanam. Ya Allah ya Rabb. Dunia sing ade. Jadi dunia mah hina, dunia mah ijid, dunia mah sekejap. Nu sarugi nu kamari tuh nu nyana kuari geus paeh tinggalkeun. Kamari tuh pamajikan itu tuh geulis jasa. Wari ka mana Mang Haji paeh tinggalkeun. Itu mobil saya itu, mobil Mang Haji anu, wari ka mana paeh tinggalkeun. Hari itu pet anu sabae panelo mah jenderal. Wari paeh jenderal ge jam modar sarua. Itu periwit sa polisi. Periwit ngagantung. Jelema mana? Atuh kan di periwitan jero kuburan. Tratrit. Tah, kami ditinggalkan dunia tah. Sok radapan gerak urang jaheunya. Dunia nu urang aya keneh ge duit nu kamari poe ieu eueuh nu ieu aya ge isuk bakal eueuh motor kitu keneh geus sabaraha kali gontor. Oh geus sabaraha kali ganti ternyata hari kos kitu dunia mah.
Itulah mobil yang motor ya tanah dan lain sebagainya. Kadang jadi nu urang, jadi nu batur. Kadang jadi nu batur, jadi nu urang. Oh ya dunia tinggalkan, ditinggalkan sekejap. Jabatan, nu kamari jadi presiden, kuari geus teu. Kamari jadi menteri, kuari geus teu. Kamari jadi gubernur, kuari geus teu. Jadi bupati, geus teu. Berarti kan sekejap. Tapi ayat Allah mah, ayat Allah terus bae sebab ieu mah qadim nu bakal ngadatangkeun hamba-hambana ka surga Allah. Tapi kafir wanian ngagantikeun ayat anu mulya nu agung, digantikeun ka samanan qalila. Na'udzubillah min zalik. Ieu si hade urang istarau bi ayatillahi samanan qalila. Kuari we di DPR hanya untuk samanan qalila kabeh ge. Dilepaskeun kabeh ayat-ayat Allah. Mantap lamun nyanda jadi PR paeh. Masya Allah, na'udzubillah min zalik, wallahu a'lam. Sebab naon? Itu make ayat, make kepentingan demi samanan qalila. Eta bae geus dirumus, bahaya jasa. Gali geura ge. DPR paeh gali saminggu buka geura. Mun teu bilatungan teu teu. Bilatungan kajeun hukuman. Namun teu make ayatillah. Istarau bi ayatillah samanan, hanya demi samanan qalila aja. Atuh lain DPR bae sia ge sarua. Sarua bae. Nu ngridit eta teu make ayatillah. Ayat Allah ngaharamkeun riba teh nu kos kitu. Tapi demi samanan qalila yang boga mobil tah yang boga mobil teh samanan qalila kajeun lah ngridit ge ulah demi samanan qalila. Paeh. Lah, di sate sia kajeun buku. Sate embes deui sate sia. Masya Allah dari. Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila fasaddu an sabilih. Ngagantikeun ayat-ayat Allah yakni Al-Qur'anul Karim anu agung anu mulya nu maha baqo, digantikeun samanan qalila kana dunia anu sekejap. Sekejap na sekejap na deui. Ya tarau ku ninggalkeun maranehna kana ayat demi untuk memuaskan syahwat jeung hawa wanin kafir mah fasaddu an sabilih ngahalangan na agama Allah. Geus kafir Nasrani Yahudi. Ieu urang nu nyekelan agama urang, nyekelan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, pedah urang jadi pamarentah wanian fasaddu an sabilih ngahalangan tina agama Allah. Atuh geus cilaka. Mantap urang lamun jadi muing hese eta. Ketika aya usulan-usulan ti kafir, kumaha coba menjadi pamarentah. Ye cerita mah eta mah kan birokrasi, aya teh mah henteu, atuh pan banyak. Kapan kudu akur ai iman teh atas diku bil lisan binutki bil lisan wa tasdiq bil jinan ngaranna. Iman anu sampurna ucapan jeung hate jeung pagawean akur. Cek urang Karawang mah ceplak jeung tapak akur. Iya tuh saya bapan ceplak doang, tapak mah henteu. Tah kan kos kitu. Deh. Besi bae anu ngomong ke kitu teh makan sekala kadar birokrasi cek yang jai hate mah inkar. Tanda tangan bae teh tanda tangan teh pagawean ngaranna ngaridoan. Mata kurang kudu sasalaman ge tasafahu baina rijalikum. Sok sasalaman, namun memang ieu waktuna bagus. Namun memang kudu sasalaman, urang duaan sasalaman. Eta teh ditanya, "Ya Rasulullah, aya sasalaman naon?" Sasalaman teh ngabuktikeun hate urang eueuh nanaon jeung manehanana dibuktikeun secara simbolis ku sasalaman. Tek, masyaallah. Komo urang Arab. Blak. Tak. Blak. Ya Allah. Tambah deui urang Arab anu selon mah jeung tarang. Blak. Muncul nur begitu lagi ya. Lu itu indah. Eta secara simbolisnya. Jadi hate geus dihampura itu naon jeung urang sasalaman plak. Nah, ieu secara simbolisnya. Urang lamun jual beli atuh geus tamang duit tah. Tah. Simbolisna naon? Make tarima meuli nyaman.
jadi itu tarima ngajual ijab kabul eta adalah simbolis tina tarodin teh silih ridwan kula boga duit tah duit dajang meuli mamang boga barang tah barangna tarodin ngaranna silih ridwan secara simbolis dah tarima meuli nya mang itu tarima meuli nya mang geus beres tah kos kitu tah eta ga jual beli syariat mantep jasa kuari mah pan urang meuli nyokotan bawa ka kasa ka ditu ngantri ka ditu nyanana make kaca ditarima meuli jeung saha hese i ala Yahudi teh urang teh kuari mah pasodoan sabili Yahudi teh ngahalangan tina jalan Allah lamun secara langsung moal bisa langsung kunyada dipantau yeun sabar subur dijieun minimarket dijieun supermarket dan lain sebagainya sekian tingkat belanja di handap bayar di luhur eueuh transaksi tarima jual tarima ieu ge termasuk pasodoan sabili ishtaru bi ayatillahi samanan qalila pasodoan sabili carana pasodoan sabili urang di berbagai-bagai geus puguh diperpolitikan kunyada dihalangan tina jalan Allah DPR tinggal DPR talar Quran tinggal tepal Quran sabaraha DPR urang nu talar Quran tapi lain talarna merealisasikan anak ayat ente ternyata eleh urang atuh berarti ku demokrasi demokrasi buatan Quran apa lain berarti pasodoan sabili Quran teh supaya nerapkeun undang-undang Al-Qur'anul Karim ternyata maka demokrasi teu katerapkeun berarti demokrasi teh termasuk pasodoan sabili anu terus menikmati demokrasi atuh neraka ayo sia ulah kitu cenah nyurana surahkeun ku sia aing ngadanyakeun salah awas ya kan pentung sia ku surahkeun sia ayo surahkeun ku sia geus lain make peureup deui golok bae sia aing calangap sia di barang sana itu kuat ieu kakarake ieu ilmu zahir tafsir zahir urang namun nyaritakeun tafsir hakiki mah murikak bulu tafsir teh kapan aya tafsir zahir padahal ieu kabeh ieu Jalalain Sawi Ayatul Ahkam kemudian gitu tafsir non gitu ngaranna Qurtubi tafsir berbagai eta zahir tapi lamun ayat tafsir Syafi'i anu mengarah kana hakikat tafsir hakikat aya karangan Imam Syafi'i ayo Imam kitu Maliki tafsir hakikatna masyaallah tuh aya bahasa sababaraha naon kitu ngaranna sababaraha sahabat anu nafsiranana langsung make hakikat urang mah lamun nafsiran ayat anu eta bae ayat naon kitu ngaranna ayat Ramadan wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadun minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba atuh eta kapan ayat tayamum ngeunaheun tetapi ahli hakikat baca lain kos kitu nafsiranana fa in kuntum marda lamun aranjeun garing hate pinuku syahawat atau ala safarin atau perjalanan menuju Allah tapi di jero hatena pinuku hawa nafsu tuh awaja ahadum minal ghaid ai ghaid mah kapan eta teh kitu wese ngisi urusanna dunia atawa jero hatena pinuku urusan dunia awala mastumun nisa ai tadi mangan sakadar kahayang dunia kuari malamas tumun nisa ai nisa eta dunia sebab Kangjeng Nabi nyaritakeun al mar'atu mataun wa khairu mata'iha al mar'atu sore berarti awewe eta dunia awala mastumun nisa ditafsiran ku ahli hakikat mah eta adalah manehanana bergelut dina dunia HP jaringan jang dunia organisasi jaringan jang dunia partai jaringan jang dunia nah ieu bergelut lamas tumun nisa dunia Kalam tajidu ma'an hajun temanggihan jelema ma'an teh cai tapi jelema anu yang ngaluruskeun ya ne Kangjeng Nabi teka zamanan Kangjeng Nabi ma'an teh kalam tajidu ma'an temanggihan Kangjeng Nabi sahabat temanggihan ka sahabat tabiin temanggihan ka tabiin jang ngaluruskeun anak guru mursyid falam tajidu ma'an teka pagi jeung jelema-jelema nu ngalempengkeun ngabersihan kolbu
Fatayammamu sa'idan thayyiba. Tayamum bae geus ulah make cai. Cara tayamumna kumaha? Terserah. Gerak guru mursyid anu nyahueun. Oh, sia penyakitna ieu tayamuman. Nah, Haji Pendi, ya, kadieu, sia kadieu. Nyokot lebu. Nu loba. Sakumaha lobana sakintal. Kumaha ieu aing sih mah mending di lebuan langsung. Ngeuh di lebuan. Nah, gali heula aja lebuan, paeh di dinya kajeun tina paeh. Si wadehem sagala rupa. Eta urang we. Ieu lah urang nyaritakeun ayat per ayat. Masya Allah. Urang lamun nyaritakeun wa huwa ma'akum aina ma kuntum make hakikat ya Allah ya Rabbi geus teu daya teu upaya. Teu daya teu upaya teh ayat tafsir hakikat anu dibaca kudu ku ahlina sebab besi salah. Ieu ge sarua. Istarau bi ayatillah make majaz heula eta teh jang notor kana makna hakikat. Di manaan ku istarau salah lantaran isyra mah engkena bakal aya timbal balik tapi kapan ieu mah istibdal geus mulai make majaz ieu ge geus bagian daripada mengetahui secuil hakikat kuari sebab make korenah kapan nah istarau ngagantikeun ayat yakni Gusti Allah. Ayat Allah teh Gusti Allah. Kok bisa pas gitu sih? Kapan urang teh kabeh tercipta ti Gusti Allah. Gusti Allah teh tina cahayana nyokot ku Kang dibikeun ka Kangjeng Nabi. Tina cahaya Kangjeng Nabi jadi alam. Ieu teh kapan cahaya Kangjeng Nabi. Aslina mah kapan Gusti Allah? Ayat. Mantap kabeh jadi ayat ieu teh. Gunung ayat Allah, laut ayat Allah, tatangkalan ayat Allah, urang ge ayat Allah. Lumatak urang ayat Allah geus lamun urang nempo secara zahir jelema lamun secara batin ieu teh tajalli Allah. Ah geus luhur teh tajalli teh aya ge di lembur mah haji sajali ieu mah tajalli tah ieu kan Gusti Allah bisa ai eta sia hirup ai hirup usaha nu Allah atuh tajalli Allah di sini ai gerak nang saha nang Allah bisa henteu lamun ku Allah teh gerakeun atuh henteu berarti kan tajalli Allah digerak nu aya di sia. Tapi urang mah can datang kan kadinya. Kulantaran can datang nu kadeuleu teh si eta bae, udin bae. Haji Pendi bae. Kadeuleu bae ungkuk-ungkugan leumpang si eta bae. Can datang urang, tapi eta sebenarnya mah ayat Allah tajalli Allah di eta. Nah, ieu kan istarau bi ayatillahi tamanan qalila. Nah, lamun keur nyaritakeun tamanan qalila, gambaran tamanan qalila. Kangjeng Nabi mun nyaritakeun sorga, teu terasa urang aya di sorga. Ketika ngagambarkan dunia lu hina terasa hina dunia teh sehingga leuwih tibatan bangke kahinaan dunia. Loh, urang teh keur di majelis heulah. Kaluar bae sendal leungit marah. Eta dunia teh. Goblok. Sendal aing teh kulit. Siap. Bok. Hei. Istarau bi ayatillahi tamanan qalila. Batak bastur bisa nafsiran dia. Bisa nafsiran itu tafsir kosmik masih zahir kene. Na yalah fasaddu an sabili ngahalangan tina agama Allah. Di mana maneh cicing? Di pamarentahan maneh teh ayat Allah kunaon atuh ayat Allah kok bisa henteu make karena ayat Allah. Nah iyalah bagian siksa. Mentak kadeuleu ku ahli-ahli Allah mah jelema-jelema anu henteu make ka ayat Allah. Sebab naon? Henteu batin, zahir ku ahlina mah. Ku ahlina mah zahir. Bahkan ka ambe. Ka ambe lamun jelema cinta jasa kana dunia teh mentak bisi aya kiai misalnya datang urang kieu bae. Kieu bae. Pos kula lamun datang haji teh kieu. Asa teu kuat. Keur mah hatena dunia kelek deui. Aja teu mandi deh tadi. Emang meureun penyakit bau badanna aya teu keur ieu teu leuletik. Bau. Sering ahli Allah mah gitu. Sok besi zarah misalnya ka Habib Lutfi aja Habib Lutfi mundur deui eta geus kaambeul. Aja Pendi ka Jakarta ngandeuk naon kitu ziarah ka Habib Lutfi malam Salasa kan sok aya di Jakarta. Habib Lutfi na aya tapi ngonci maneh.
ngonci mana trek terus assalamualaikum waalaikumsalam sora ditungguan datang ke subuh cak habib lu tuh aing mah kajian salat qada daripada magiannyana qada eta kunaon eta aka ambut dijauh kene saat datang mah ka ambut di ibu lah sangka masyaallah lain seetik wali-wali Allah anu bisa ngambeu dek datang hiji jelema almarhum abah bae aya hiji jelema susah jasa kunaon teh abah nungguan bae di lawang teh begitu datang wes berarti cakula nya keur nungguan ieu bener bae padahal mah jelema susah teh geus lila erek ngobrol bah poe teh disabut hatena bersih cak nya jelema biasa aya deui kadatangan kiai bebeja heula malah mah nah, kiai anu dek datang ya teu naon barang mau datang ka dieu hees bae abah teh kitu ge abah beda udangkeun bah tamu kiai anu diuk bae balik deui ka dieu ku ibu teh kan titah diudangkeun abah sia udangkeun tuh aya tamu diudangkeun bah tamu teh titah diuk bae balik deui ka dieu kesel urang ngaudangkeun anak ieu mah teu beda jeung sia gula tak ambe lain sosok kiaina tapi batinna terlalu cinta dunia hangru kan bau ente jadi ibu kula mendek nanya we ka kiai kuari bawa tuh lain bau berarti awal ge bentek jasa ieu tapi lamun si eung wallah alam henteu beureun barang datang nu dua jadi bau aya tah sabana qalila laletik hina bau Masya Allah kan lamun Tuhan Syabdul Qadir geus bisa ngabuktikeun nyekel apel dititah dicekel ngurucut getih neuk sanu daek ngadahar apel uraja titah dicekel dia cekel dipencet kieu keluar getih berarti kan ieu apel menang meuli duit ti nagara eta teh kan getih rakyat masa kiai menta ka negara pakai ngabangun majelis nu mentak baueun kiai ngabangun pondok duitna ti negara baueun kajian kumaha ge santri teu betah motok wari majelis bagus pondokna bagus santrina lake ki ora ono leia wih iku hangru apa iku hangru ya wis lah tah komo dahareun komun di dahar ku urang eta gambaran-gambaran ahli hakikat masyaallah karim nah ieu mah fasaddu an sabili ngahalangan deui tina lempangna agama Allah luhurna agama Allah dihalangan ya Allah ya Rabbi di negara behulanan guari mah soal jilbab bae dipermasalahkeun berarti kan fasaddu an sabili ayo raramean ulah kunaon anu make cangcutna kita dipermasalahkeun make cangcut teh dimasalahkeun susu kadang sapotong teh dimasalahkeun malah mah di DPR dibahas jangan sepotong semua ayo sih korupsi dan lain sebagainya fasaddu an sabili dalam rangka fasaddu an sabili urang kan eta kakarak ngabahas ala kadar nah kuari secara politisnya fasaddu an sabili kumaha ekonomi secara ekonomi fasaddu an sabili kumaha urang mah nu jelas-jelasan teh larangan-larangan zahir tapi kan di negara mah lain make aturan-aturan fasaddu an sabili urang di jerona aya cilaka kajennya nama keur ngurusan negara tapi ai kiai-kiai teh mah atuh cukup bae ku ngadoakeun nu penting tentrem penting aman jauh presiden mah bahaya menteri atuh cilaka nu ngurusan atuh teu kumaha ngan urang ulah terlibat urang mah ngadoakeun balalanderna bae beres geus ka itu ulah sok hajupu nya nguyup nya nguah wah cilaka teh mah kiai kos kitu batu ya Allah ya Rabbi mantap aya kieu teh gua ndek ieu naon karanganan ndek pangbenerkeun masalah naon roid aya henteu teu kudu ka dieu ka kiai anu bae sarua bae teu hayang iya tuh kiai anu geja pinter embung si siapa sarua bae lamun ngabagi di dieu jangan begitu henteu emang kurang gitu embung jakana teh mana atuh geus lah teu bisa ngomong kumaha iya teu coba ngomong henteu lah henteu omong we henteu lah teu ya hese teh geus kos kitu teh hese tah
Debatak lo jasa kiai anu ai dihareup mah bangun bagus, jadi tukangan mah horenganan nyamual. Duit pamarentah teh konon kara segala nyeun proposal dan ai dihareup bagus, dihareup masyarakat, dihareup lumayan. Engke geura ge haseupna bakal kaabah haseup. Haseupna eta dibere kitu naon kitu mambuz, embung. Jelema teh dibere embung. Sok Kuari kiai pinter, hajunya anak pernah jadi mui. Sok geura kaambeuna beda ku masyarakat. Embungeun masyarakat ngondang ge embungeun. Heran. Atau tadi di partai Golkar deui. Henteu aya nu nitahan ngan ngambe batin teh ngambung lah. Lain kiai teh mah. Naon emang eta? Ore koros. Tuh, kebal-kebal tukang ceramah ge sarua. Kebal-kebal ge bener ge mah beneran ya. Ih, bener kasar. Tukang ceramah ge sarua bae. Sarua sebab di benak hatina dunia. Sok geura. Teu kudu dibejaan ku kula. Teu kudu disebutan kiai anu tukang ceramah kakolotakeun tetep bae ceramah. Deleukeun kaambean ku masyarakat moal. Sebab tidak dibeneran. Lain ceramahna hubud dunia. Sok di Bogor aya tak kiai anu tata dina hebat pan ceramahna terus berdaga kolot teu nu ngundang ngariung kaca. Dah cenah kiai mau ngomong na ngariung bae emang hayang. Kita mah gambaran goblok sia. Kita mah gambaran sama. Sok di Cianjur aya Cianjur. Wah udah sakulah kan mah pesantren di Picung. Aya tak kiai hebat. Santrina keur zaman kula di Picung aya 200. Hebat kabelah dia ceramah kuari santri eueuh nu ngondang ngariung jelema jag-jag keneh. Di Sukabumi kula pernah masantren di Sukabumi 2 tempat. Aya teh hebat ke kiai di Sukabumi. Zaman kula war kabelah dia masyaallah pernah ka dia gawe mah sakali nyaritakeun eueuh santri eueuh pangajian. Di Garut atuh bojoku orang Garut teh. Aya weruh temen ge. Wis arep di Garut wis weruh kabeh. Ilaian si Kajang Samarang weruh Limbangan seluruh atuh bagi mah ulin bae meureun main bae eta mah. Atuh di Bandung nya nyawa jasa kula mah Bandung. Masyaallah pembaturan gua ambal aya di Bandung. Di Bandung aya jelema nu pinter jasa, hebat pasantren ge di tingkat santrina loba. Kuari siji ora ono. Wih ora ono. Eta mah lemesnya sa Jogja tuh mah, boten wenten. Wari acul-aculan we jeung calon bupati, ancul-anculan. Imahna mah bagus, mobilna aya, sapatuna erang. Tetapi ngarumas hatena santri hiji-hiji acan pengajian masyarakat teh nu daek ngambean sama sakali. Sok geura ge musibah eta kieu kos kitu teh musibah. Aing ngomong di hati ke hati mah sarua nyari cerik ya Allah ya Rabbi kunaon jadi kos kieu. Hawa nafsu. Bandung lain hiji babaturan kula aya nu lain babaturan kula ge aya. Anu wah geus buka lama terus tuh. Kalau mah jajah datang ka Gunung Halu nya naon kabeh. Si Lilin terus ka ditu ka Babusal ka Gunung Halu. Nyaho jasa. Hai si ieu mah kurung batokeun panghirupna teh jahonan. Itu jahonan naon nya mah. Mun cara lauk betok lauk. Betok sumur. Didinya deui. Betok sumur mun cara boga pamajikan hiji ka dinya deui. Kata limbang. Siapa pasoduan sabili kata limbang. Pasoduan sabili. Maksudna naon sing hade ieu urang katitipan ilmu kade ulah datang ka pasoduan sabili. Kade. Ulah dong kiai. Emang kiai ngaharamkeun naon ngaranna ngeureun. Ya, saanu ngaharamkeun? Henteu kiai mah kalah. Ulah sok sempit-sempit teuing. Emang kita bukan hiji. Gas, kredit, ya tanggung jawab di akhirat jeung mama ambo. Mama ngojai di neraka babarengan. Ulah sok sabarangan fasadduan sabili. Syarau bi ayatillahi samanan qalila.
karakter orang-orang kafir mah horenganannya ngagantikeun bi ayatilah ayat-ayat Allah samanan qalila kana harga anu saeutik ane dunia. Orang-orang Yahudi teh lain teu palalinter Taurat teh pinter, orang-orang Nasrani teh lain teu pinter Injilna jitu ayatillah istalu di mana istabdalu majaz isti'arah. Majaz isti'arah tabaiyah nu mantak dingaranan majaz lain make makna aslina nginjem kalimatun ustumilat. Nu mantak dingaranan isti'arah lantaran disebut musyabah bihna dipikeun musyabah. Nu mantak dingaranan tabaiyah lantaran nuturkeun kana asliyahna berjalan dina asliyahna heula. Tah ngaji teh lamun geus datang ka dinya rada nyai-nyayan. Nyai-nyayan. Kan aya istarau meuli, masa ayat dipake meuli samanan qalila kana dunya. Iraha transaksina jan teu. Jual beli bahkan kok teu ieu duit, tah dipake meuli barang eta ngaranna meuli. Ai ieu mah lain. Ayat teu dipake, lain pake ngajual teu dipake. Teu dipake mah ditinggalkeun demi untuk kebutuhan dunia. Jadi ninggalkeun ayat mencari dunia lain teh nyaho ayat situ pinter berarti gagantikeun kanyahonyana ayat anu sakitu mulia lantaran wahyu Allah digantikeun kana samanan qalina sekejap. Dohol mantak banana istabdalu geus ulah di manaan istarau tuku berarti amri anggentiaken ya alladzina berarti atuh wara istirona bimana istibdal subihal istibdal bil istirona. Mulai ka ngaji puyeng tak kos gitu. Puyeng ge sia nu teu mondok, nu mondok mah kos gitu ya kecil mah. Leutik ka mah kos gitu kan poho deui. Tuh kan kos gitu teh. Guys, kaditunan ke istarau bimana istabdalu. Berarti kan nuturkeun kana istibdal, berarti majaz berarti masdar. Mantak jadi tabaiyah kuari. Guys, singkat tabai seperti kos itu. Jadi atuh gak maknaan istarau dah ulah makna tuku ngagentiakeun. Mun maknaan tuku salah. Jai meuli mah ieu pameulina, ieu barang nu dibeulina. Tah. Aya papan lain kos itu ditinggalkeun teu make ngaranna. Tapi demi meraih samanan qalila. Oh, berarti istabdalu ngagantikeun ayat anu mahal hargana. Ngagantikeun ayat anu istimewa luar biasa mulia lantaran wahyu Allah digantikeun ka samanan qalila yakni dunia nulir teu beda jeung meuli daripada aya gagantianana. Aduh pohara ayat Allah berupa wahyu belah dituna Taurat jeung Injil belah dieuna Al-Qur'anul Karim ditafsiran ku Imam Jalal bi ayatillah Al-Qur'anul Karim mulia pohara anu bakal ngadatangkeun kana kahirupan sejahtera di surga Allah. Lamun nurut nuturkeun kana Al-Qur'anul Karim tina ucap tingkah jeung pola urang teh nuturkeun Al-Qur'an pait amis terus paeh urang surga Allah. Al-Qur'an sebagai wasilah jang ngadatangkeun urang ka kahirupan anu lestari di surga Allah. Wahara tuh ai dunia dunia mah duit nu kamari dileungeun urang poe ieu geus eueuh. Mobil nu tahun kamari aya poe tahun ieu geus eueuh. Motor nu kamari aya kuari geus eueuh. Sekejap dunia mah lamun ku urang diperhitungkeun jaheuh. Hok geura. Duit kamari urang nyekel 100 juta poe ieu geus eueuh. Motor kamari luar biasa. Sagala rupa motor aya kamari keur boga teh. Hei. Ka motor beat aya. Motor nu gede teh naon eta ngaranna? Naon ngaranna? Lain anu lamun aya nu ngabonceng kitu bae teh tah aing mah greget biasa. Kunaon nyiptakeun motor kos kitu teh? Tah lamun pake ngabonceng kiai teh pantes.
Atuh tempat banyak kiai make udang-udang kieu bae naplok. Aya jelema nyiptakeun motor kos kitu. Bala sok tapakur we goblok teh jelema. Atuh ka eta mah lamun urang sorangan aju beneran nganggih jahe. Nah, itu kan motif sap. Haji panjana mah teu bisa tah ngadeung lamun teu nyeklak teh teu bisa motor kos itu mah hese. Deuk ragag bae. Kudu nyeklak bae pan. Atuh pan eta mah teu kudu nyeklak ge geus nud-nudan ka dieu tah. Ya Allah, ya Rabbi. Ai kos kitu hayang ngora deui teh hirup. Sia aing mah lain aing. Sia mah kolot ge kos kitu. Nah, ieu kan dunia ta dunia. Kamari awewe itu mani campernik gelis luar biasa. 20 tahun ka tukang kuari. Ya Allah, susuna percis kos balon kurang angin. Berarti kan beakan. Eta dunia eta kos kitu, dunia eta kos kitu. Kamari mah bujurna eplok cendol, kuari mah teu gagiplek-giplek kuru. Tinggal tulang doang. Kanyahoan tinggal tulangna aya anjing ngagogogan. Pajar tulang kan berarti. Dunia ya kan cerita dunia. Naon artina tu dunia? Kamari urang boga kijang nu anyar, kuari geus eueuh, Avanza nu anyar, kuari geus eueuh, Fortuner urang boga, kuari geus eueuh. Oh, tuh tinggal jemputan bae tu imah urut aing, kuari geus eueuh. Dunia sekejap. Kamari duit tu kamari poe ieu eueuh, nu poe ieu aya ge isu page tu eueuh. Dunia, seperti eta dunia. Berarti kan leutik samanang qalila. Haju ditinggalkeun kan ku urang kumaha pahartos sugihna balik sugan mawa kunci apaan saja teh. Sugan Mercy nu kunyana di papake teh Mercy Jeep teh anu ka mamana kunyana di anti tembak pan eta mah. Di bodip sedemikian rupa. Balik ka kuburan sugan kuncina dibawa atau ban setipna. Yang teh Ibu Tin, wah 10 besar dunia masuk terkaya 10 besar dunia Pak Harto teh triliunan rupiah geus hese lamun make kalkulator nu Haji Pendi mah geus nemboal kapuateun tek nol ka mana ye teu kapuat kalkulator murah ka makos itu teu kapuat atuh dia mah ngana geus 1 juta 2 juta 10 juta masih kalkulatornya masih main ge tahu lah 100 juta lah masih main kan asal geus bangsa teh we ieu kumaha cenah ka dieu ieu ieu kumaha bantingkeun kalkulator kos kitu kan geus jeung sia-siana habak teu main nol hasilnya na hasil ih miliar ge geus hese miliar ge tek ieu genep ieu genep ih nol ka mana ieu ai yang jeung susah sok resep jeung seurikeun asa hiburan jeung susah teh sebenarnya. Ya Allah, ya Rabbi nu susah mah ka kota ge kajeuleuh kan urang. Lain setelan. Masa make samping make sepatu. Kan teu nyetel eta ngaranna. Eta kan samping mah sendal, make sepatu-sepatu. Masya Allah, aya deui make udang-udang make jaket. Kumaha sih teu nyetel teh budak. Mantak zaman SBY eta Agim ieu keur carita nyetel. Agim kan lari pagi jeung SBY make udang-udang. Weh cek ulah ieu ya hebat teh ka anak teh. Hebat bala mana? Ieu make udang-udang bae. Nih. Ieu nu kos ge bodoh ngaranna. Masa lari make udang-udang. Lari baru lain make udang-udang, lari mah make training, ulah make nanaon, priwit teh trit. Eta pinter gitu ngaranna. Geus eta Agim teh teh ge zaman SBY. Nyana kan diorbitkeun. Lari pagi jeung SBY. Atuh selain salari-larina ieu teh mah sarua teh ge pencitraan keneh. Ngan ieu mah keur carita make udang-udang salah. Udang-udang mah jang salat. Jang salat, ngariung ge geus kudu make udang-udang. Yang saya ieu mah ngariung make udang-udang aya salat teu make kopiah goblok bener. Teu jawab teh karena teu nyurup eta ki pudoli kos kitu teh urusan. Teu nyurup. Iya, ikir cerita istarau bi ayatillah samanan qalila. Masya Allah. Saha anu bisa maca ayat berarti kan Allah ngagerakeun lain sembarangan. Atawa nu ngadengkeun ayat, ya Allah, lain sembarangan. Nu mantak datang ka reup sare. Eta teh naon ku indah-indah. Mantak kiai lamun datang ka murid HS hebat eta kiai. Bisa menyejukkan hati murid.
Pantau geun habak. Ishtarau bi ayatillah samanan qalila. Hanya demi meraih samanan qalila dunia. Jabatan aya dinyana, Quran aya dina qalbunyana. Tapi hese dek nerapkeunana hanya demi samanan qalila. Boro-boro nerapkeun keseluruhan fikih. Datang ke urusan jilbab bae kurang kumaha di DPR lu pinter lu talar Quran dek nerapkeun eta bae ge masyaallah wah sedasa hanya untuk samanan qalila sampai saiki dereng anak keputusan mengkonon laiki ayat teh istarau bi ayatillahi samanan qalil bacakakeun ge saking DPR maring DPR ku sira iso ora siki baca ki aja mengkonon sira ngaji nek endi sira ing Cilongo wae kajangan ujung kana endi saya ngaji maring aku bae sia ngomong jadi acak-acakan gitu. Aduh ya Allah ya Rabb hanya demi samanan qalila jabatan hanya demi samanan qalila tahta hanya demi samanan qalila wanita hanya demi samanan qalita. Nah dengan berbagai samanan qalila dunia ditinggalkan ayat ishtarau bi ayatillahi samanan qalila. Kajen tama batur mah DPR mah emang keur ngojai di neraka tama kos kitu mah ieu bae kiai nu di kampung ngaranna bae kiai salafi tapi ka pendopo deui ulah ngileuk ka dieu sia biasa bae aing kasinggung biasa bae hanya samanan qalil ayat digantikan ka duit 1 juta 2 juta 10 juta naik ke panggung hanya untuk samanan qalila ishtarau bi ayatillahi samanan qalila engke kumaha di akhiratna tah ieu karakter kafir seperti kitu kafir mah jelas kos kitu ishtarau bi ayatillahi samanan qalila tapi urang kuari nu jekelan Al-Qur'anul Karim demi meraih samanan qalila gereja tanda tangan bae peda aing jadi mui demi kelestarian mui daripada aing teh tanda tangan coplok jabatan wani aing mah kajen teuing kumaha ge demi samanan qalila kajen teuing di akhirat dibeuleum ge kumaha jabatan aing keur bupati negara urang keur demokrasi aya agama sia agama ulama atuh Islam aing negara demokrasi beratan ka agama sia beratan ka negara sia ulang ngomong kos gitu cenah ieu mah pokona mah kami mendek tanda tangan bae karena kami mah jabatan bupati hanya demi samanan qalila jabatan bupati sabaraha tahun sia ngajabat jadi bupati engke dibeuleum sia di neraka jahanam sabaraha halilan ishtarau bi ayatillahi samanan qalila kafir bae geus jelas tapi babatok sia tuh pakai babatok we pantutung ya Allah ya Rabb Masya Allah Karim hanya samanan qalila secuil anu Kangjeng Nabi mah menyikapi dunia teh lain lalagaan pan urang geus sering za Kangjeng Nabi lempang jeung sahabat kemudian cak Kangjeng Nabi itu naon bangke tuan nu bantak dipikeun kulan teh hayangeun nu bogana embungeun nu bogana nu bantak dipikeun nu bogana kunaon ijideun gilaeun Allah menyikapi dunia leuwih ijid tibatan bangke tibatan nu boga bangke terhadap bangke tuh nu mancak dunia teh mun urang nyaho kana hakikatna dunia bau sabenerna mah lamun nyaho kana hakikatna dunia bau sakumaha bauna bangke mentek Kangjeng Nabi ketika Isra digambarkeun ku Gusti Allah aya seorang ini ini kan aya nu henteu bengking mah bengking nya ini nya bengking kan geus eueuh pupurieun geus eueuh pupurieun atuh can ini mah nya bongkok nya kuru bengking berarti kan geus eueuh nanaonan tah ini saha nu hayang kawin kan ini jadi stadis nah kuari ini tapi dipoles
dipoles. Masya Allah, eta ini make lapis. Ya Allah. Make lipen. Weh, lipen lagi tengah nama berem sisina mah hideung. Dimodif punya pacar artis. Ya Allah, make shadow. Ya Allah, ya Rabbi. Ieu di plat-plat. Aya berem-bereman biasa. Orang gila kan neuleun ini kos gitu kan gila. Masya Allah, iya makara rencengan biasa. Ya Allah, dadana dibuka. Atuh dadana dibuka ge lamun nongtot. Ayo mah pan ngahelob. Wah, ya ini. Parah ini parah. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, tapi kan gambaran seperti eta. Kanjeng Nabi digeroadkan ku ini. Ya Muhammad, anjirni, ya Muhammad, anjirni. Tapi Kanjeng Nabi terus baik. Ya Jibril, man haji? Saheta. Oh, cak malaikat Jibril, hiya dunia. Eta dunia mun maneh nembalan. Ujian anak umat maneh ngojai di dunia, kejaran anak dunia baik. Untung maneh teu nembalan Muhammad. Masya Allah. Eta digambarkeun nini-nininya bengkingnya jore. Geus dipang jore-jorena. Urang lamun kuari aya nini-nini di dieu hiji bae gila urang. Pasti kararieu bae komo haji peni mapan tolol jelema. Geus lakukan bau nini-nini. Aya jahe onah kunyana dipentang di dieu. Tapi lamun nini-nini geus kararieu bae. Kan nini-nini mah bau hamru. Tuh, apek ya nama tuh. Heran ini mah sanajan make esprek we disemprot misalnya kurang set tetep kambe bae cek nini wah sia cenah gitu marah nini oh nyawan bae nah aing sia ka imah ka ambe nah ieu kan gambaran dunia seperti gitu saha nu resepeun ka nini iji dengan nini mah belu nini mah gila nini. Nah, iya kan dunia. Hakikat dunia seperti eta. Komo mun Kanjeng Nabi ngagambarkeun bangke. Masya Allah karim. Mantap. Wali Allah geus dibere ilmu hakikat sehingga neule dunia leuwih joret tibatan kocomberan. Lamun Hasan Basri nyaritakeun perjalanan hirup tetapi indah Hasan Basri. Perjalanan hirup teh Gusti Allah indah jasa, tentrem jasa, tapi keindahan jeung katentreman teh horenganan engke bakal mawa kacilakaan. Gusti, keindahan jeung katentreman dunia cek Hasan Basri. Keindahan jeung katentreman dunia nu bakal mawa kacilakaan naon hartina Gusti? Sapira di dunia teh moal lila Gusti, bere abdi pandangan terhadap aslina terhadap dunia Gusti, cek Hasan Basri. Terus saya ibadah ka Gusti Allah, ngadoana seperti eta. Ya Allah ya Rabbi hirup teh tentrem jeung tenang neule dunia teh indah. Neule dunia teh amis. Sakumaha cek Kangjeng Nabi adunya mah huluun khudrun. Dunia mah amis tul hejo. Ku ayeuna sakitu abdi teh ningali dunia teh indah Gusti, tetapi ternyata horenganan bakal mawa kacilakaan. Bere pandangan abdi terhadap aslina dunia Gusti. Ya Allah. Nah, mulai Ki Hasan Basri zuhud lalaunan diberet teu hayang kana dunia. Ya Allah, begitu pas dibere ilmu hakikat ku Gusti Allah ningali dunia gila sakumaha gilana urang neuleuh kocomberan. Nyana ngomong deui, ya Allah ya Rabbi horenganan kagilaan abdi terhadap dunia iyalah nu bakal mawa kebahagiaan jaga di akhirat. Gusti ulah dicabut pandangan abdi terhadap kagilaan terhadap dunia. Gusti tambahkeun Gusti pandangan mata hati abdi kagilaan anak kaijidana terhadap dunia. Sebab kagilaan kaijidan terhadap dunia horenganan anu bakal mawa kebahagiaan jaga di akhirat. Masya Allah. Maot keur mijina teu hayang jasa kana dunia. Eta bahasa Hasan Basri. Bahasa Tuan Si Abdul Qadir malain Gusti. Sabada abdi dibere ku Gusti, hakikatna dunia dibere nempo mata batin abdi.
ya Allah ya Rabbi horenganan sakumaha anu dicaritakeun ku Gusti sakumaha anu dicaritakeun ku Rasul Gusti percis abdi ningali dunia kos nini bengking Tuhan sehat mah Tuhan saya mah kos dibere nya neuli dunia teh kos nini jorek biasa teu hayang sama sakali mantak cek Tuhan Abdul Qadir sahaja lemah anu cicing di dunia haju rindu karena dunia eta mah 100% di akhirat bakal cilaka ya Allah sekali deui dengkeun ku celis ya lamun aya jelema cicing di dunia haju kejar-kejaran dunia ngejar dunia rindu terhadap dunia eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna kadenge ku celis ya atuh kadenge ja aing ngomong eta bahasa Tuhan Abdul Qadir geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta karena dunia cinta kana akhirat pindahkeun ka cinta urang padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat masyaallah lamun urang ku ari cicing di dunia cinta kana dunia di akhirat bakal cilaka cirina jelema nu cicing di dunia haji cinta kana dunia kumaha cirina isuk-isuk geus nyekelan kan kulator isuk-isuk geus ga HP tas salat lain istighfar nga HP mawa susur mah henteu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih aya kabeh kan aya kabeh urang deuk salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae tapi ketika ieu naon gara-garana HP teu kabawa oh walah wahuluh masyaallah aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeuh obor hirup iri jelema merindukan dunia ya Karim ya Karim ya Allah ya Allah ya Allah nah datang ka mana coba diri urang mencintai jeung merindui dunia sehingga nu cek Tuhan Abdul Qadir jelema cicing di dunia mengejar dunia jeung cinta dunia jaga di akhirat bakal cilaka leuwih bahaya deui mah leuwih jero deui mah ucapan Imam Ghazali jelema anu di dunia hirup di dunia masih kena mencintai dunia geus tah mah siap jasa kudu ka neraka hiji ketika jelema hirup di dunia ku ari mencintai akhirat lantaran aya sorga eta ge antara neraka jeung sorga Imam Ghazali mah parah jasa ieu mah parah jasa aya nu salamet kumaha tuh nu salamet mah jelema hirup di dunia ulah resep kana dunia ulah resep ka akhirat sorga aya bidadarina jeung kanikmatan ulah pake ka resep tambah sapira makhluk hiji bae dipake ka resep teh duniana Allah karang beres dicaritakeun unggal minggu ge tetep bae nu jadi hayalan teh dunia keneh tarak ke beres gaji ulah cinta dunia aju minta doana cenah kiai kula supaya bisnis kula selesai tangkorak sia berenang tarak ke beres ceritakeun ulah cinta dunia gaju kiai da kumaha tuh ngadoakeun bae nya ge kadang-kadang aya perpuluhna kiai goblok masih dia perpuluh keneh bae waya ngadoakeun bae jalain duniana nu jore mah wala tansa nasibaka minad dunya cinta terhadap dunia nah urang sebagai khalifah ini jailun fil ardi khalifah dijadikeun khalifah teh titah ngurusan dunia tuh pertanian urusan tuh gunung urusan tuh perekonomian urusan tah negara urusan tapi ulah mencintai urusan henteu pernah Kangjeng Nabi kadatangan jelema nu tani titah eureun tanina malah survei Kangjeng Nabi ka petani-petani sing bener tanina penting awas ulah cinta terhadap dunia Allah Kangjeng Nabi ka pasar Kangjeng Nabi nyaritakeun sing hade dagangna lain eureun dagangna sok pajukeun jang ngabang sok jang syiar moal bisa perang tanpa aya perekonomian sok tuh nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan dagang titah eureun ibadah bae ka Gusti Allah henteu. Tuh nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan petani titah eureun henteu. Tuh nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi tina nagara terus
tetapi kade ulah mencintai dunia, urus dunia. Ketika perang modalan tah perang, ketika ngabangun syiar modalan tah eta teh titah kos kitu tah. Lain berarti haji urang cul eagle lepas dog salah tentu tah ngomongnya. Si beuting naon tah eta kos karan itu. Jadi urang urusan khalifah urang tok urusan urang dagang sanggeus dagang untung masyaallah ya duit ya. Alhamdulillahirabbil alamin sanu keur ngabangun masjidnya. Oh itu tuh awas ya salila di aing aya keramik bagian aing, kenteng bagian aing, semen bagian aing, pasir bagian aing. Tah anu ngabiayaan tukang bas geus bagian aing. Ai kami mana? Geus ulah siapa milu bae jeung aing ke. Di aing loba keneh duit. Tah eta kos kitu kan mantep, ngadengena ngeunah hengge ngadengena. Buktina jauh. Mana? Kita keramik bae hese. Oh keramik bagian Mang Haji. Ayo ukur bae geus ukur. Ukur aya sabaraha? Ieu teh Mang Haji teh. Geus, besi aya nu rek nyumbang teu lah ka aing bandari. Geus aya cenah ieu aya setengahna Mang Haji jakabehna ieu kan aya 1000 meter. Ieu geus aya kabeli 600. 400 meter deui. Manya nu 600 kabeli 400 teu kabeli. Barang wodo sia mah. Neraka jahanam. Ya Allah ya Rabb. Dunia sing ada. Jadi dunia mah hina, dunia mah ijid, dunia mah sekejap. Nu sarugi, nu kamari tuh nu nyana kuari geus paeh tinggalkeun. Kamari tuh pamajikan itu tuh gelis jasa, wari ka mana Mang Haji paeh tinggalkeun. Itu mobil saya itu, mobil Mang Haji anu, wari ka mana paeh tinggalkeun. Hari itu pet anu sabae, panelo mah jenderal, wari paeh jenderal ge modar sarua. Itu periwit sa polisi. Periwit ngagantung. Jelema mana? Atuh kan di periwitan jero kuburan. Tratrit. Kami ditinggalkeun dunia tah. Sok randapan geura kurang jaheunya. Dunia nu urang aya keneh ge duit nu kamari poe ieu nu ieu aya ge isuk bakal eueuh motor kitu keneh geus sabaraha kali gontor. Oh geus sabaraha kali ganti. Ternyata hari kos kitu dunia mah. Itulah mobil yang motor ya tanah dan lain sebagainya. Kadang jadi nu urang jadi nu batur, kadang jadi nu batur jadi nu urang. Oh ya dunia tinggalkeun ditinggalkeun sekejap. Jabatan nu kamari jadi presiden kuari geus eueuh, kamari jadi menteri kuari geus teu, kamari jadi gubernur kuari geus teu, jadi bupati geus teu. Berarti kan sekejap. Tapi ayat Allah mah ayat Allah terus bae sebab ieu mah qadim nu bakal ngadatangkeun hamba-hambana ka surga Allah. Tapi kafir wanieun ngagantikeun ayat anu mulya nu agung, digantikeun ka samanan qalila. Na'udzubillah min zalik. Ieu sing hade urang istarau bi ayatillahi samanan qalila. Kuari we di DPR hanya untuk samanan qalila kabeh ge. Dilepaskeun kabeh ayat-ayat Allah. Mantap lamun nyana jadi PR paeh. Masyaallah naudzubillah min zalik wallahu alam. Sebab naon teu make ayat. Make kepentingan demi samanan qalila eta bae geus segi rumus bahaya gas. Gali geura ge. DPR paeh gali saminggu buka geura. Mun teu bilatungan teu bilatungan kanjeun hukuman. Namun teu make ayatillah. Istarau bi ayatillah samanan hanya demi samanan qalila aja. Atuh lain DPR bae sia ge sarua. Sarua bae. Nu ngridit eta teu make ayatillah. Ayat Allah ngaharamkeun riba teh nu kos kitu. Tapi demi samanan qalila yang boga mobil tah yang boga mobil teh samanan qalila kajeun lah ngridit ge ulah demi samanan qalila. Bae. Lah, ge sate sia kajeun hukum. Sate embes leungit sate sia. Masyaallah. Istarau bi ayatillahi samanan qalila fasaddu an sabilih. Ngagantikeun ayat-ayat Allah yakni Al-Qur'anul Karim anu agung anu mulya nu maha bako digantikan samanan qalila karena dunia anu sekejap sekejap na deui
ya dataraku ninggalkeun maranehna kana ayat demi untuk memuaskan syahwat jeung hawa wanin kafir mah fasaddu an sabilih ngahalangan kana agama Allah disebut kafir Nasrani Yahudi ieu urang nu nyekelan agama urang nyekelan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim pedah urang jadi pamarentah wanian fasaddu an sabilih ngahalangan tina agama Allah atuh geus cilaka mantak urang lamun jadi muih hese-hese eta ketika aya usulan-usulan ti kafir kumaha coba menjadi pamarentah ye cerita mah eta mah kan birokrasi aya teh mah henteu atuh pan banyak kapan kudu akur ai iman teh atas diku bil lisan binutki bil lisan wa tasdik bil jinan ngaranna iman anu sampurna ucapan jeung hate jeung pagawean akur cek urang Karawang mah ceplak jeung tapak akur iya tuh saya bapan ceplak doang tapak mah henteu tah kan kos kitu dah besi bae nu ngomong ka kitu teh makan sekala kadar birokrasi cek jadi hate me inkar tanda tangan bae ieu tanda tangan teh pagawean ngaranna ngaridoan mata kurang kudu sasalaman kita tasafahu baina rijalikum sok sasalaman namun memang ieu waktuna bagus namun memang kudu sasalaman urang duaan sasalaman eta teh ditanya ya Rasulullah aya sasalaman naon sasalaman teh ngabuktikeun hate urang eueuh nanaon jeung manehanana dibuktikeun secara simbolis ku sasalaman tek masyaallah komo urang Arab blek blek ya Allah tambah deui urang Arab anu selon mah jeung tarang blek muncul nur beuk sagede leuwih teuing tambah eta secara simbolisna jadi hate geus dihampura itu nanaon jeung urang sasalaman plek nah ieu secara simbolisna urang lamun jual beli atuh geus tamang duit tah tah simbolisna naon make tarima meuli nyaman jadi itu tarima ngajual ijab qabul ngaranna eta adalah simbolis tina tarodin teh silih ridwan kula boga duit tah duit dajang meuli mamang boga barang tah barangna tarodin ngaranna silih ridwan secara simbolis dah tarima meuli nya mang ituna tarima meuli nya mang nah geus beres tah kos kitu tah eta gara jual beli syariat mantep jasa kuari mah pan urang meuli nyokotan bawa ka kasa ka ditu ngantri ka ditu nyanana make kaca dek tarima meuli jeung saha hese I ala Yahudi tak urang teh kuari mah pasoduan sabili Yahudi teh ngahalangan tina jalan Allah lamun secara langsung moal bisa langsung kunyada dipantau yeun sabar subur dijieun minimarket dijieun supermarket dan lain sebagainya sekian tingkat belanja di handap bayar di luhur eueuh transaksi tarima jual tarima ieu ge termasuk pasoduan sabili Ishtaru bi ayatillahi tsamanan qalila fasaduan sabil carana fasaduan sabili urang di berbagai-bagai geus puguh diperpolitikan kunyana dihalangan tina jalan Allah DPR tinggal DPR talar Quran tinggal tepal Quran sabaraha DPR urang nu talar Quran tapi lain talarna merealisasikan anak ayat henteu ternyata eleh urang atuh berarti ku demokrasi demokrasi buatan Quran apa lain berarti fasaduan sabili Quran teh supaya nerapkan undang-undang Al-Quranul Karim ternyata maka demokrasi teu katerapkeun berarti demokrasi teh termasuk pasoduan sabili anu terus menikmati demokrasi atuh neraka ayo sia ya ulah kitu cenah nyurana surahkeun ku sia aing ngadanyakeun salah awas ya kun pentug sia kun sarahkeun sia ayo surahkeun ku sia geus lain make peureup deui golok bae sia aing calangap sia di barang sana itu kuat ieu kakarak ieu ilmu zahir tafsir zahir urang lamun nyaritakeun tafsir hakiki mah murikak bulu tafsir teh kapan aya tafsir zahir padahal ieu kabeh ieu Jalalain Sawi Ayatul Ahkam kemudian gitu tafsir non gitu ngaranna Qurtubi tafsir berbagai eta zahir tapi lamun ayat tafsir Syafi'i anu mengarah kana hakikat tafsir hakikat aya karangan Imam Syafi'i ayo
Imam kitu Maliki tafsir hakikatna Masya Allah tuh aya bahasa sababaraha non gitu ngaranna sababaraha sahabat anu nafsiranana langsung make hakikat urang mah lamun nafsiran ayat anu eta bae ayat-ayat non gitu ngaranna ayat Ramadan wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadun minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba atuh eta kapan ayat tayamum ngeunaheun tetapi ahli hakikat mah lain kos kitu nafsiranana fa in kuntum marda lamun aranjeun garing hate pinuku syahawat aw ala safarin atawa perjalanan menuju Allah tapi di jero hatena pinuku hawa nafsu tuh aw jaa ahadum minal ghaid ai ghaid mah kapan eta teh kitu WC ngisi urusanna dunia atawa jero hatena pinuku urusan dunia aw lamastumun nisa ai tadi mangan sakadar kahayang dunia kuari mah lamastumun nisa ai nisa eta dunia sebab Kangjeng Nabi nyaritakeun al mar'atu mata'un wa khairu mata'iha al mar'atu salih berarti awewe eta dunia aw lamastumun nisa ditafsiran ku ahli hakikat mah eta adalah manehanana bergelut dina dunia HP jaringan jang dunia organisasi jaringan jang dunia partai jaringan jang dunia nah ieu bergelut lamastumun nisa dunia Balam tajidu ma'an hajun temanggihan jelema ma'an teh cai tapi jelema anu yang ngaluruskeun ya ne Kangjeng Nabi teka zamanan Kangjeng Nabi ma'an teh balam tajidu ma'an temanggihan Kangjeng Nabi sahabat temanggihan ka sahabat tabiin temanggihan ka tabiin jang ngaluruskeun anak guru mursyid balam tajidu ma'an teka pagi jeung jelema-jelema nu ngalempengkeun ngabersihan kolbu tayammamu sa'idan thayyiba tayamum bae geus ulah make cai cara tayamumna kumaha terserah gerak guru mursyid anu nyahueun oh sia panyakitna ieu tayamuman nah Haji Pendi ya hadir sia hadir nyokot lebu nu loba sakumaha lobana sakintal kumaha ya ieu sih mah mending dilebuan langsung ngeus dilebuan nah gali heula aja lebuan paeh di dinya kajeun tina paeh si wadehem segala rupa eta urang we ieu lamun urang nyaritakeun ayat per ayat Masya Allah urang lamun nyaritakeun wa huwa ma'akum aina ma kuntum make hakikat ya Allah ya Rabbi geus teu daya teu upaya teh ayat tafsir hakikat anu dibaca kudu ku ahlina sebab besi salah ieu ge sarua istarau bi ayatillah make majaz heula eta teh jang notor kana makna hakikat di manaan ku istarau salah lantaran isyra mah engkena bakal aya timbal balik tapi kapan ieu mah istibdal geus mulai make majaz ieu ge geus bagian daripada mengetahui secuil hakikat kuari sebab make korenah kapan nah istarau ngagantikeun ayat yakni Gusti Allah an ayat Allah teh Gusti Allah kok bisa pas gitu sih kapan urang teh KBG tercipta ti Gusti Allah teh tina cahayana nyokot ku Kang dibikeun ka Kangjeng Nabi tina cahaya Kangjeng Nabi jadi alam ieu teh kapan cahaya Kangjeng Nabi aslina mah kapan Gusti Allah ayat mantap KBG jadi ayat ya teh gunung ayat Allah laut ayat Allah tatangkalan ayat Allah urang ge ayat Allah lumatak urang ayat Allah geus lamun urang nempo secara zahir jelema lamun secara batin ieu teh tajalli Allah geus luhur tah tajalli tah aya ge di lembur mah haji sajali ieu mah tajalli tah ieu kan Gusti Allah bisa ai eta sia hirup ai hirup usaha nu Allah atuh tajalli Allah di sini ai gerak nang saha nang Allah bisa henteu lamun ku Allah teh gerakeun atuh henteu berarti kan tajalli Allah digerak nu aya di sia tapi urang mah can datang kan ka dinya kulantaran can datang nu kadeuleu teh si eta bae udin bae Haji Pendi bae
Kadelin we ungkuk-ungkugan lompat lempang si eta bae encan datang urang tapi eta sebenarnya mah ayat Allah tajalli Allah di eta. Nah ieu kan istarau bi ayatillahi tamanan qalila. Nah lamun keur nyaritakeun tamanan qalila gambaran-gambaran tamanan qalila Kangjeng Nabi mun nyaritakeun sorga teu terasa urang aya di sorga. Ketika ngagambarkeun dunia lu hina terasa hina dunia teh sehingga leuwih tibatan bangke kahinaan dunia. Loh, urang teh keur di majelis heulah keluar bae sendal leungit marah. Eta dunia teh. Goblok. Sendal aing sendal kulit. Siap. Hei. Istarau bi ayatillahi tamanan qalila. Batak Bastur bisa nafsiran dia. Bisa nafsiran itu tafsir kosmiknya masih zahir kene. Nayalah fasadduan sabili ngahalangan tina agama Allah. Di mana cicing? Di pemerintahan maneh teh ayat Allah kunaon atuh ayat Allah kok bisa henteu make karena ayat Allah. Nah iyalah bagian siksa. Mentak kadeuleu ku ahli-ahli Allah mah jelema-jelema anu henteu make ka ayat Allah. Sebab naon? Henteu batin, zahir ku ahlina mah. Ku ahlina mah zahir. Bahkan kaambe. Kaambe lamun jelema cinta jasa kana dunia teh mantak bisi aya kiai misalnya datang urang kieu bae. Kieu bae. Pos kula lamun datang haji mah kieu. Asa teu kuat. Keur mah hatena dunia kelek deui. Kita apa? Aja teu mandi deui tadi. Emang meureun panyakit bau badana aya teu keur ieu teu leuletik. Bau. Sering ahli Allah mah begitu. Tok besi Zara misalnya ka Habiblut ya Habiblut mundur deui etak geus kaambeun. Geus kaambeun. Aja pendi ka Jakarta ngahandek naon kita ziarah ka Habib Lutfi malam Salasa kan sok aya di Jakarta. Habib Lutfi na aya tapi ngonci maneh. Ngonci maneh taek beus. Terus assalamualaikum, waalaikumsalam. Eueuh sora eueuh. Ditungguan datang ka subuh cak Habib Lutfi aing mah kajen salat qadha daripada magian nyana. Qadha. Eta kunaon eta? Ka ambut dijauhkeun sana datang ka ambut. Di ibu lah sangka Masya Allah lain seetik wali-wali Allah anu bisa ngambil dek datang hiji jelema almarhum abah bae aya hiji jelema susah jasa kunaon teh abah nungguan bae di lawang teh begitu datang nih berarti sakuliah nya keur nungguan ieu bener bae padahal mah jelema susah teh geus lila karek ngobrol bah kok eta disabut itu hatena bersih cenah jelema biasa. Ayeuna udah kedatangan kiai, bebeja heula lama. Nah, kiai anu dek datang, oh iya teu naon barang mau datang ka dieu hees bae. Abah eta kitu ge abah. Beda udangkeun bah tamu kiai anu. Diuk bae. Oh, balik deui ka dieu. Ku ibu teh kan titah diudangkeun, abah sia udangkeun tuh, aya tamu, diudangkeun bah tamu teh. Titah diuk bae balik deui ka dieu. Kesel urang ngaudangkeun anak. Ieu mah teu beda jeung si ieu. Gula tak kaambe lain sosok kiaina tapi batinna terlalu cinta dunia hangru kan bau ente jadi ieu kula beundeuk nanya we ka kiai kuari bawa tuh lain bau ti awal ge bentek jasa ieu tapi lamun si ieu wallah alam henteu beureun barang datang nu dua jadi bau aya sabanang qalila laletik hina bau. Masya Allah kan lamun Tuhan Syabdul Qadir geus bisa ngabuktikeun nyekel apel dititah dicekel ngurucut getih neuk sanu daek nadahar apel uraja titah dicekel dipencet kieu keluar getih berarti kan ieu apel menang meuli duit ti nagara eta teh kan getih rakyat. Masa kiai menta ka nagara pake ngabangun majelis. Nu mentak baueun. Kiai ngabangun pondok duitna ti nagara baueun kajen kumaha ge santri teu betah. Motok wari majelisna bagus, pondokna bagus, santrina lake. Ki ura ono. Leuya.
Wih, iku hangru. Apa iku hangru? Ya wis lah. Tah, kok dahareun. Kok mun didahar ku urang eta gambaran-gambaran ahli hakikat. Masyaallah karim. Nah ieu mah fasadduan sabili ngahalangan deui. Tidak lempangna agama Allah, luhurna agama Allah dihalangan. Ya Allah, ya Rabbi, di negara behulanan guari mah soal jilbab bae dipermasalahkeun. Berarti kan fasadduan sabili. Ayo raramean. Ulah. Kunaon anu make cangcut nak teu dipermasalahkeun. Make cangcut teu dimasalahkeun, susu kadang sapotong teu dimasalahkeun. Malah mah di DPR dibahas jangan sepotong, semua. Ayo saya korupsi dan lain sebagainya. Fasadduan sabili. Dalam rangka fasadduan sabili urang kan eta kakarak ngabahas ala kadar. Nah, kuari secara politisna fasadduan sabili kumaha, ekonomi secara ekonomi fasadduan sabili kumaha. Urang mah nu jelas-jelasan teh larangan-larangan zahir, tapi kan di negara mah lain make aturan-aturan fasadduan sabili. Urang di jerona aya cilaka. Kajennya nama keur ngurusan negara, tapi ai kiai teh mah atuh cukup bae ku ngadoakeun nu penting tentrem. Nu penting aman jauh presiden mah bahaya, menteri atuh cilaka, nu ngurusan atuh teu kumaha. Ngan urang ulah terlibat, urang mah ngadoakeun balalanderna bae. Beres geus ka itu. Ulah sok hajupu nya nguyup nya nguah. Wah. Cilaka teh mah kiai kos kitu batu. Ya Allah, ya Rabbi. Mantap kaya gitu ya. Gua ndek ieu naon kadang-kadang ndek pangbenerkeun masalah naon roid aya henteu teu kudu ka dieu ka kiai anu bae sarua bae teu hayang iya tuh kiai anu geja pinter embung si siapa sarua bae lamun ngabagi di dieu jangan begitu henteu emang kunaon gitu embung jakeuna teh mana atuh geus lah teu bisa ngomong kumaha iya teu coba ngomong henteu lah teu ente omong ente lah tuh ya hese tagis kos itu teh hese tah debatak lo baca kiai anu ai di hareup mah bangun bagus jadi tukangan mah horenganan nyamual ya duit pamarentah teh konon kara segala nyeun proposal dan ai di hareup bagus di hareupeun manual masyarakat di hareupeun lu mah engke gerage haseupna bakal ka ameuh haseupna eta dibere kitu naon kitu ngambus embung jelema teh dibere embung sok kuari kiai pinter hajunyana pernah jadi mui sok geura kaambeuna beda ku masyarakat embungeun masyarakat ngondang ge embungeun heran atau tadi di partai Golkar deui henteu aya nu nitahan ngan ngambe batin teh ngambung lah lain kiai teh mah naon emang eta ore koros tuh kebal-kebal tukang ceramah ge sarua kebal-kebal ge bener ge mah beneran ya ih bener kasar tukang ceramah ge sarua bae sarua sebab di benak hatina dunia sok geura teu kudu dibejaan ku kula teu kudu disebutan kiai anu tukang ceramah kakolotnakeun tetep bae ceramah deuleukeun kaambean ku masyarakat moal sebab tidak dibeneran lain ceramahna hubud dunia sok di Bogor aya ka kiai anu tata dina hebat pan ceramahna terus berita kolot teu nu ngundang ngariung acan dah cenah kiai mah ngomongna ngariung bae emang hayang kita mah gambaran goblok sia kita mah gambaran sama di Cianjur wah udah sekolah kan mah santren di Picung aya teh kiai hebat santrina keur zaman kula di Picung aya 200 hebat kabelah dieu ceramah kuari santri eueuh nu ngondang ngariung jelema jag-jag keneh di Sukabumi kula pernah masantren di Sukabumi 2 tempat aya teh hebat teh kiai di Sukabumi zaman kula warga belah dieu na masyaallah pernah ka dieu ka imah kali nyaritakeun eueuh santri pangajian di Garut atuh bojoku orang Garut tuh ayo weruh temen ge wis arep di Garut wis weruh kabeh ilaian Cikajang Samarang weruh Limbangan seluruh atuh kiai mah ulin bae meureun main bae eta mah atuh di Bandung nya nyawa jasa kula mah Bandung
Masya Allah babaturan gua ambalayah di Bandung. Di Bandung aya jelema nu pinter jasa, hebat pasantren ge di tingkat, santrina loba. Kuari siji ora ono. Wih ora ono. Eta mah lemesnya sa Jogja tuh mah, boten wenten. Wari acul-anculan we jeung calon bupati, ancul-anculan. Imahna mah bagus, mobilna aya, sapatuna erang. Tetapi ngarumas hatena santri hiji-hiji acan pengajian masyarakat teh nu daek ngambean sama sekali. Sok kira ge musibah eta kiai kos kitu teh musibah. Aing ngomong di hati ke hati masa sarua nyeri cerik ya Allah ya Rabbi kunaon jadi kos kieu. Hawa nafsu. Bandung lain hiji, babaturan kula aya, nu lain babaturan kula ge aya. Anu wah geus buka mah terus. Kalau mah jajah datang ka Gunung Halu nya naon kabeh. Si Lilin terus ka ditu ka Babusal ka Gunung Halu. Nyaho jasa. Hai si ieu mah kurung batokeun pan hirupna teh jahonan. Itu jahonan naon nya mah. Mun cara lauk betok lauk. Betok sumur. Didinya deui. Betok sumur mun cara boga pamajikan hiji ka dinya deui. Kata limbang. Siapa pasoduan sabili kata limbang. Pasoduan sabili. Maksudna naon sing hade ieu urang katitipan ilmu kade ulah datang ka pasoduan sabili. Kade. Ulah dong kiai. Emang kiai ngaharamkeun naon garang-garangna ngeureud. Ya, saanu ngaharamkeun? Henteu kiai mah kalah. Ulah sok sempit-sempit teuing. Emang kita bukan hiji. Gas, kredit, ya tanggung jawab di akhirat jeung mama ambo. Mama ngojai di neraka babarengan. Ulah sok sabarangan fasadduan sabili. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Eta lah jelema-jelema kafir-kafir panggoreng-goreng ngapagawean nu dipigawe ku manehana naon? Sadduan sabili. Ya yarkubuna fi mu'minin kafir matara aya ngaraksa ngajaga ngariksa deudeuh ka para mukminin henteu aya sugan aya kakarabatan teu aya illa waladim janji-janji sugan ditepet teu aya kafir karakter kafir seperti eta ialah wa ulaika humul mu'tadun jelema-jelema etalah anu moal liwat wates buang kawarah luar biasa nu jadi bahan ruhak neraka. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan orang kabehan dibere beunta mata hate sehingga orang gede hampura bisa tobat ka Gusti Allah, ngaku kana kasalahan-kasalahan ja urang mah manusia biasa tapi orang bisa tobat ka Gusti Allah sehingga karasa tetesan tiisna tobat diterima tobat urang ku Gusti Allah. Tur bisa ningkatkan ibadah ka Gusti Allah, deket jeung Gusti Allah, cinta ka para ahli-ahli Allah, ngajauhan ka para musuh-musuh Allah sehingga urang maot husnul khotimah. Cirian kitabna urang mudah-mudahan ke tahun hareup urang bisa kapanggih deui. Di minggu hareup urang ngaji nggak bahas tentang puasa iraha tanggal hijina menurut hisab qot'i teu kudu mawa kitab dina minggu hareup urang ngadengekeun ala kadar tentang puasa. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma ya qadiyal hajat